waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan. Waos waos warung obrolan Sunda, naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan. Waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan. Waos 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 warung obrolan Sunda. Aduh, inget zaman baheula. Nah, ieu nya dagangan teh sakit kan. Inget zaman baheula. Hah, bingung sorangan. Baheula basa keur sok di titah manggung. Da baheula mah kieu ge ulah kami teh nya. Baheula mah sinen kieu oge. Ngan eta geus kawin ka si Akang, teu meunang urang rek manggung manaon oge. Pajarkeun teh nyai tong manggung. Saeutik duitna nyebutkeun teh cenah. Mun ge yo kawin ka Akang. Ka Akang mah cenah yo lamun hayang dahar teu kudu masakeun cenah Akang mah. Urang ka itu we cenah, urang neangan non rumah makan bersih pajarkeun. Nah, isalaki ya da kituna atuh da meureunana dasar cinta. Cek aya paribasa geuning aya kalau cinta sudah melekat tai kotok asa cokat. Ingat keneh eta sok geunah teh lamun geus lagu kieu kami mah. Rumah tangga jeung manehna geus teka itung lilana ti parawan tapi kagak kolot kieu tapi ka geus raih hutang unggal poe cekcok wae dasar laki beger bae heueuh salak teh beger wae teu kaok salah saeutik hariwang sia halekan kitu aing. Ha itu Hariwang mending mun sora ngeunaheun, sora jiga mae kitu aing jeung nyeri huntu jeung naon. Si Akang kudu nahaon geura. Hariwang nyeri huntu di naonan mun didikan kitu lamun ngeunaheun. Cai lagi. Datang geura itu. Kalau ka amek-amekan barejang pipa palotot kunaon deh Akang? Ieu tinggal kita huntu bareuh kieu cai lah. Ih, si Akang. Cai lagi can ka dieu bae cai yeuh. Bae uyan cantik. Ari Akang ya, abi masuk aneh naon kayak hubungan anak geura. Ai si Akang nyeri huntu. Yo, lamun kekawihan mah yo parabna teh ceuli Akang. Da anger atuh tah sora si laing mah tak nyeri kana huntu ge. Lamun dirasa-rasa mah kalau tong nu sawak-awak nyeri sora si laing teh. Kituna. Ya atunya nyeri huntu mah nya ubaran atuh Akang. Panas teh. Panas jeung naon ka aing teh. Nya. Aduh. Hampura ieu karekcur atunya mah tina ter. Asap tuh dia. Nyeri huntu naon. Pang lagi. Panas pisan. Ai si Akang ubaran metak teh ge geura nyeri huntu teh buka-bukan wae. Saha di hariwang kitu di beungeun heula deui Amukan wae yo. Saha di nu heula eta cenah nyikah lieur Pangiring saha atunya? Tapi dirasa-rasa sangeulaheun eta Pang mode rambut mata Muni kepang pamente nambahan nyari Tarai alit suka teh saha jenderal Sok narik hati aing hariwang kieu Perlambangan ngiring ka zaman kiwari jadi huntu nu kali jeung lieur jeung naon deui Kunaon? jadi huntu Nyeri huntu tuh Ubaran atuh ieu geus kurang kumaha ubaran mah kunaon itu halusna Ye, lamun hayang nyawa ubar nyeri huntu ku cangkaleng. ku cangkaleng nu balik sia teh Eleuh teu percayaeun sia teh mah. Aya wae cangkaleng. Hah? Aya wae ku cangkaleng. dikumahakeun Meuli cangkaleng ka pasar saparapat teh teu kudu loba teuing. atuh dikumahakeun Pilihan nu halusna cangkaleng. kan nu menang mesek kitu di keuman teh geuning Cangkaleng nu loba di pasar nu sok di eta di kolak. heeh terus dikumahakeun Tah huntu nu aya coplokkeun ganti ku cangkaleng moal nyeri huntu sia. monyong sia suka Anu huntu nyeri cangkaleng Enya. heuh. aing
katipu. Alah. Ama kamu kan wae cus gara Mang Jenderal. Ama kamu kan wae nyeri huntu. Ya pasti aya nyeri huntu mah. Ngan aya nyeri huntu tetep payu ka uras. Oh, nya. Di mana? Sok bayangkeun. Ngelongok-longok acan. Ya, Jos. Heeh. Geus buku aing teh jadi hutu. Pamajikan lah, geus halus. Nah. Abe bereregan geura. Oh iya, kan baik atuh. Ada aliwang tah matak nyeri ka sirah. Anggur iya dukung. Aya pangaresep ke diajarin ngawih meureun atuh mana kitu ge. Dukung naon. Aya segala rupa teh. Baik, terus di marana bieu teh. Aja ulin tidinya di kebon. Eta geuning mau kacapi. Oh, Kacapi di baheula itu kacapi di si Mas. si Mas. Oh, nu minggu kamari pamer teh nya. Oh, Mana nanti si akan Mas Darmo berarti teh ya. deui lah. Itu di saung. Oh, da si Mas mah teu bisaeun gini kakak ditakolan kitu kas Dong. dog. Dimanfaatkeun we bari diajar kuring ge. Tabah Mas, cobaan tabah. Hah? Dah. Cik tabah ya gini lagu tadi teh non kepang. Aya ditabuh atuh kada kacapi yang beuneunan. Dipetik. Dipetik Resok, resok. Lagu naon? Anu tadi teh kepang naon? Cobaan teh. Kepang. Heula atuh. Hah? Heula da kudu siap heula. Kada ya aing nyeri sirah kudu sing bener ya jadi sentuh di. Kada eta na Sok. lagu nu bieu. Anu cobaan. Kepang mode rambut masa kini. Di kepang pamente nambahan nyari. Larai alit rancunit sok narik hati. Berambang na ngiring ka zaman kiwari. Kepang mode rambut masa kini. Bisa ada. Kepang Sok saya nyanyi seuh. nambahan nyari. Bisaan sih gitu segala euy. Larai alit rancunit sok narik hati. Rambut kepang ngiring ka zaman kiwari. Rem kepang leung tambahan nyari. Aduh. Rambut kepang diimpor di luar negeri. Rambut kepang mun ditilik memang kepang bikin heboh mudah-mudi. Tah lagu kepang mah kitu. Eta teh baheula lagu Adam Cengos mun teu salah mah. Ngeunaheun euy. Tah, lamun Sabaraha. lamun ngeunaheun mah bleuheung. Ya. Moal jadi teuing. Jadi ubarnya. Punten Jadi teh. ubar. Nuju milari si Ama Jenderal. Enak. Ya, iya gini kan. Aya di dieu. Alhamdulillah. Ye. Ieu teh kan saha teh ya? Euy jalak teh ya. Oh. Jalak jeung kawin. Iya, pageuh. Alah, kumaha? Loh. Nonton. Tak euy selapang teh. Euy selapang. Euy manuk. Euy jalak. Jalak manuknya. Geus tenar atuh ieu mah. Anu baturan aja baheula teh ulah si Akang. Ah, cicing. Lain aya naon make Iya, abdi teh milari si Ama Jenderal. Oh. Hoyong dilatih. latih naon? Ngawi. Ai sugan teh rek ngalatih naon bara cengkeun aing tanggung jawab. Ngawi? Mohon. Bilih hilap gitu Ah. mah. Di pilarian kok Ya. bitana mete ka Basudewa. Eta tos di dinya di kebon ulin mah. Kebon. Wah gawe Kalau we. sana tuh di dia pernah. Rek latihan ngawi. Mohon. Terus ku aa. Ngah. Eta aya pamajikan nu ngajadog hirup teh. Enggak, barukan kali ieu lah itu. Ieu sarua tuh. Sarua naon? Tukang kakawihan. Latih. Hah? Latih sok latih. Ah, entah ngatih mah biasa aja ngatih. Latih. Kamarnya pakai belajarnya. Mohon. Apa kan itu? Ya, urang sobian we atuh mata milari ge abi bilih hilap deui. Oh, Wah, jadi sok ngawe di dieu lah, di dieu sekalian tong diseknya. Di dia wios gitu. bae lah itu Wios ngahibur. di dia wios. Hitung-hitung ngahibur ieu Ayo keur mah nyeri ieu. huntu. Oh, Iya, Sugan si eta Neng. keun. Nah, gitu. Bener si Neng bisaeun ngawin Betul. jadi. Ya orang sok aja karek sabaraha poe meureunanya lah. Oh, nya halus. Da can tiasa nu mawi mah Ya milari. kan, nu penting mah ieu niat heula, pangaresep heulakeun aya pangabisa mah nuturkeun gampang. Sing lagu naon? Kasih diajar lu kamari teh orang coba Neng. heulanya. Kita lama ini baru. Ih, Lagu Neng naon Ais. teh kamari teh? mama mah anu kaya gini. Nggak usah. Kasusah. Teh coba. Anu si Ece. Mana favorit ceu eta mah meureunanya ceu. Ya. Oh, lagu
beurit aja eta. Mas, mah lah. Aya kopi bari eta bari. Oke, kenal cairna. Sok lagu Naon naon? can asa eta teh Ih, anu kumaha? maneuar teh geuning manawi. Kumahan? Kumaha? Kumandeun Oh, nya. Tuh. Gini ya? Nya, sok. Turikeun. ngedakeun geremtes hati. Alah. Lain teh sangkaeun. Ngebogaan cita-cita can laksana. Ya mana cager tekan kudu. Maksud hayang Allah. ngajunjung darajat seni. Ya. Alah. Ngebogaan can laksana. Iklan, terus iklan. Nyanggakeun ieu kalebehinmu ya katampi. Mika hemat Wey. terus biara kebudayaan. Hah? Geus gadadi kewajiban putra-putra Sunda. Ayo. Ngagempanten ngajagatur ngamuleh seni Sunda urang jaga. Eda soe. Cacak karek lihat. Urang pang saluyu urasa uyun. Seni Sunda ngajadi diri. Ciciren geramangan terus. Abang Topan. Kater untuna. kau kurku ajena senlina. Alah lagu naon eta teh? Kumaha? Oh, Kumandear. kumandoar. Kumanda. Lain Naon mah? ngeunaheun nya. Is pupugoan atuh. Tah, mun ngeunaheun kieu mah larap. Oh, gitu nih. Ayeuna kumaha? Kumaha? Jeung surang ieu. Kau lama bisa ya gak halus teh, Tapi, Ya. tapi Adi Ceng mah bisa. Mas. Waalaikumsalam. Mas Darmo. Kumpul ya. Ah. Kumpul, Mas. Kumpul. Mas. Ya, Mas. Dah. Koreng mana dia gitu? Balik kopi. Aya perlu ya, aduh, pusing na ampun. Aduh, Nah, itu jadi kopi. Pusing kunaon, Mas? Di mati aduh, cing leweng celowong. Hah? lain leuweung celeuweung, meureun ceceleuweung. Maksudna kumaha? Eta jelema teh opa tanah kabehna teh. Ah. Da kabeh teh jenggrowok wae gitu. Lah, Tinggorowok. Wah, eta celowong wae. Ceceleuweungan lain celeuweung. Tapi gitu ta, panjang sorana ta. Oh, eta teh Oh, meureun di mana, Mas? Di lembur koreng ta, Cikaduk. Tatangga. Situ aja, heeh. keur Oh. aya sendiri. Leong wae. Oh. Bari sorana teh yo panjang yo. Mending nyeri kana jole ta, Mas. Hukuman. Eta aden kuna di baru eta. Jadi buntu. Waduh. Aduh. Oh. Coba lamun sing aden tadi ngedenge kon anu celowong-celowong ya. Engko lah bunuh diri nih pasti. Anu ceceleweungan, Mas. Ah. Situ Raja mah terkenal, Mas. Naon eta teh? Eta teh kesenian. Kesenian meureun keur eta Seni latihan. beluk. Hah? Seni beluk. Belok. beluk, Mas. Lain belok, beluk. Lain belok, beluk. Beluk ya. Ah, ah. Seni buhun. Kesenian buhun. Waduh, pakai mie. Bukan mie. Lain Buhun. buhun. Buhun itu seni lama. Seni tradisi. Kesenian dulu. Jadi itu teh masih seni Sunda tuh. Iya dong, seni tradisi. Marukana bihun. Heeh, beluk. Sanes bihun, Sa. Buhun. Eta sih kuning aya di dia. Aya. Payu milarian. Justru. Mas teh bieu teh kadenge tadi kejauhan ta. Ah, Aya nu biduan gitu ta. Nyanyi. nyapa dia, Mas. Oh, ngeunaheun eta bieu. Ngeunaheun. Tapi jadi geus kaubaran oke tadi ngedenge anu cing glowok-glowok gitu. Beluk. Beluk ya. Beluknya. Beluk teh seni oge. Seni memang Seni, gitu, Mas. Mas. Beluk mah cecelewungan, gitu. Eta aya Galu-alu beluk mah. seni gitu oge aya. Aya.
Ayo, Sumedang mah beunghar, Sunda. Mas. Kaya Sunda mah Sumedang kaya, mah, ya ku kesenian masalah mah. kesenian mah paling kaya Sunda mah. Jadi kieu mah. Sunda banyak ya. Rek kesenian naon. Ai beluk teh seni Sunda seni kasup seni buhun baheula kene. Tuh. Aya di Sumedang. Lamun numutkeun Bapak Aji Prosidi mah ye seniman budayawan Jawa Barat almarhum Pak Aji Prosidi. Sastrawan ya? Sastrawan. Mas Bajang. Jadi beluk teh nyokot kecap tinu baaluk. 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 Bakal kok gue lain. Baaluk, Pak. Baaluk ai ba teh panjang, ai eluk teh nyalukan. Ngageroan bari jeung dieluk-eluk gitu. Ah, make ngageroan anak tarik-tarik toh ngadoh. Jadi kieu Mas ai ba eta teh baheula, pan ai baheula mah lamun ka kebon, ka sawah teh pan jauh gitu. Jadi sok Ti kebon ka kebon ti man ti pasir ka Pasir pasir ka teh pasir. mun ngageroan teh dipanjangkeun. Jadi baaluk jadi ba teh panjang, aluk teh ngageroan bari jeung dieluk-eluk di kitu-kitu. Ale-ale. Di ale-ale. Meliuk-liuk ya. Meliuk-liuk. Anu Jawa Tapi ge. kade Banyak Mas. sih, Pak. Beluk ge rupa-rupa. Ayeuna mah aya Yang beluk. kuning yang hijau gitu. Lain gitu Mas. Aya beluk mider. Oh. Beluk mider mah sok di gorowok-gorowok atau dihaleuakeun di corowok-corowok teh tadi Di mana kami dore ta? di sawah. Sawah tuh Mas. Nuker ngagaru, nuker magawe sawah, nu Midor, Pajak, midor Sapi. sok. Metikan tatangkalan teh. eta mah ngundeng. Oh ya, lain ya. Lain. Sana. ya. Jadi bi. Dia teh ngabajak sawah pakai kebo, munding. Oh, sapi itu. Bener. Oh iya. Ngabajak. Tadi Magawe make sawah. gegorowokan teh kunaon eta jeung sapi eta gegorowokan. Iya apa? Mider, kia gitu tah eta mah di sawah. Eta oge ka asupna kana beluk. Karena beluk. Tapi eta mah beluk anu teu beraturan bebas. Oh, bebas Aya- birahma. Birah-birahma. Ngerti. Aya oge beluk anu baheula mah loba ieu anggotana teh. Teu make musik, teu make waditra. Tapi eta mah ngan ukur naon disebutna teh silih temalan lamun di seni musik pemerintahan jenderal canon nya disebutna teh. Ya, Sarua canon. kitu teh silih temalan. Kalau Canon itu jadi bawa Canon gitu peluru gitu yang gede gitu. Bukan. lain. Cuma istilah musik, Mas. Oh, Musik. ini mah istilah musik. Nah, istilah musik. Jadi canon teh patemalan. Oh. Saling bersahutan. Gitu. Itu beluk ya. Beluk. Oh. Tapi eta Mas teu ngarti eta. Ngonahonana di mana gitu ta? Dah. Nah, Ngonahonana di mana terus ditangkapnya ku saha? eta teh kitu Mas. Jadi ari emang ari beluk teh make waditra, tapi baheula mah da rame. Rame baheula. Rame ditangkapna teh aya anu di nu nyunatan. Ngunatan tuh. Nya, Hitanan, toh? hitanan, Oh. di nu kawinan. Ngawenan. Malahan mah baheula mah beluk teh sok ngemitan 40 poe di nu Lahir anu Anu boga ngajul, orok ngajul. anyar atau ngalahirkeun. Nu boga orok yang tangkap beluk. Nya, Oh, tujuhna gitu. 40 Oh, 40 poe. 40, 7 Eta di rumah eta ge osok atuh. di nu motor parah. Itu atuh, Mas. Mas. Kan Di tadi nu- aya 40 poe. di nu ngalahirkeun ditungguan eta di istilahna di kemitan sok ku beluk eta teh jadi nungguan nungguan Nah, make ketika opat ditungguan eta nu 40 poe. tah kade Mas lain nungguan waktu 40 poe nah jadi Pan selaki nu nungguan malah yang suka beluk atuh. jadi baheula pan kieu Mas maklum baheula pan itu jadi ka ieu teh budaya ya kearifan lokal jadi pan baheula mah ti imah ka imah teh jauh kayaan luweung. Oh, dulu Ayo, Pak kita ya. dulu. Loba sato, loba naon kan? Binatang-binatang itu banyak dulu itu. Sato itu apa itu sato? Hewan. Tuh hewan, jangan gitu tuh. hewan. Oh, iya nih sato. Hewan. Hewan. Nah, jadi dina beluk teh di kemita teh ditungguan pan enu ngalahirkeun mah hanyir, Amis. amis. Oh. Jadi kan ngondang karena satu-satu galak. Ada kena amisnya itu. Nah, ngondang Jadi satu galak. nanti satu galak teh sok nyampor kan gitu. Nyamperkeun, nah ditarungguan. Ditungguan. Joroknya dulu mah. Wah, kan baheula mah can aya dokter atuh. Untuk nyawa kena kesehatan. Can abakan kesehatan. Oh, Tah, ngerti, batak Mas, ngerti. ditungguan. Nah, teh bari hiburan ku beluk. Oh gitu. Eta lalakona dina beluk teh naon teh tah? Lalakonna mah. Nyanyina teh. Tah, dina beluk, ai ku ayeuna mah Mas beluk ge kudu aya pengembangan. Nu disebut pengembangan seni budaya teh kudu dikembangan bari jeung teu ngaleungitkeun kanu kapakeman. Ayeuna mah aya nu ditabuhan ku dog-dog. Beluk teh. Oh, dimodernkeun. Jadi atuh beluk teh supaya maju teh kitu we pengobanan tah. Ngalalakon. Ada ceritanya itu.
Aya cerita munding. Ada lakonnya. Lakon munding laya. Wih, ada munding laya Mas tahu itu. Kamari di SMTV aya lakon Taji Malela. Tuh. Siapa ke? Beluk di situ raja. Waduh. Alus eta teh di situ raja beluk teh. Jadi ya pengembangan. Di dinya mah aya inovasi, aya improvisasi antara beluk teh diadu maniskeun supaya ada ngeunah kanu ceuleuh aya tong-tongdeunana make tatabuhan make dog-dog. Oh, bisa. Pakai Apa nama ngerti? apa tuh? Jadi bisa pakai musik-musik lain gitu. Bisa. Bisa oke anu teu make gitu kan? Bisa. Oh, ngerti Mas. Saja Jadi musik tradisi. Mas eta teh panjang. Soranna teh. Halo, itu juga sama itu. Sok geura Mas ngomong naon sok. Mas bisa nyanyi Jawa. Sok Mas ngomong naon tah Jawa, teh ku tukang beluk teh dinyanyikeun. Mas datang ke dia. Heeh. Mas datang ke dia. Alah, waduh. Ini mah bukan tukang beluk ya, Pak. Tukang pora. Nah, urang mah lain ahli pelakuna. Salah, ya, Coba sok ngomong. Dibelukan. Mas datang ke dia. Rek naon? Kieu ya mah. Beluk terek naon wae gitu. Dibelukan, meh apaleun, meh Ya kan apaleun. tadi teh gitu ada orang yang bicara ya. Ya. Orang Jadi bicara. istilahnya Mas, ada yang Ngelo. ada yang beli, anu ngajual, anu meuli Nah, gitu. itu. Mahal itu hargana ya? Beli Mas, Lain jual, mahal beli ku saya hargana. gitu. Istilahnya dina beluk mah gitu. Oh. Jadi lamun ngajual teh Jadi Mas jika ngomong. dagang ya? Kira sok Mas. Mas ngomong, cobaan. Mas datang ke dia. Mas datang ka dieu. Seru persis. Hah? Seru pisan jenuh tadi ta. Sia bisa kan. Aya nu jagoan. Aya. Pejabat Sumedang. Eta sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Ah. Pawasman Sapatapaan. Oh, nya. Jago eta teh. Jago, eta. Ya bang, apa lah? Si Ujang ya bisa deh sarua pisan jenuh tadi ta. Wah, anu bener. Oh ya, anu ya. Mas, biar teh emas teh disebut teh lu ngajual. Kan mas mah gratis tak bener ta. Mas mah tara. Bukan. Itu Istilah. istilahna. Itu Mas anu ngajual dibeli ku itu. Ya Nah, sok, gitu. Mas Jadi- ngomong deui. Ulah sakali ngomong sok cobaan. Ieu jagoan ti sok. Dirinya boga cerita itu nu ngaetakeun. Nah, seru tadi oke gitu ta. Masuk cobaan Ya, tes. teh jauh gitu. Teu jauh. Arek latihan seni. Hah? Seni latihan. Sony. Seni. Arek Bukan Sony. seni. Arek latihan seni. Arek latihan seni. Arek latihan. Aduh, Mas. Wah, benar ah. Ayi, Wah, benar. ayi, Ya, ayi, orang aman. oke yang bisa tuh. Oh, yang bisa mah udah kudu ayat tahap belajar heula eta. Tapi tadi seru pisan jeung si Iya. Bisa si Ujang. Siap ya. Beluk eta teh. Belum tah. Oh, celatih nu kitu laluan kitu yang bisa. Kebeneran, Arek latihan seni. Nes hariwa. Oke, Mas yang bisa. Latihan di Basudewa. Tah, ngomong-ngomong lamun gitu Mas Sumedang itu loba pisan seni. Loba, Mas. Sumedang mah Mas, paling beunghar. di Sumedang teh beunghar. Komo ayeuna mah di Sumedang teh geus 2 kali kongres kebudayaan. Tuh. Waduh, Ya tuh di Sumedang. hebat eta tuh. Sabab naon? Potensi seni jeung budaya di Sumedang mah adiluhung. Adiluhung. Ya Adiluhung. ngerti Mas lah itu adiluhung tuh. Ngerti. ya. Gitu. Seninya banyak, Mas. Diinventarisir dulu kur zaman kebudayaan itu, saya suka main ke kebudayaan sama kenal sama Pak Kabitnya, itu ada sekitar 58 jenis seni yang ada di Sumedang. Banyak seni macam-macam nate aya 58 seni. Di Bali itu kan ukur 18. Tuh. Ini kan tenar ya. Mau di Sumedang 18. Itu seni-seni nu baheula acan deui aya seni-seni anu anyar. Anu anyar. Anu diciptakeun Kreasinya. anyar. Contoh naon beneran songa. Songa. Katuh, Mas tahu songa. Kalau anak-anak yang coplok itu songa kan? Songa mah. Songa. Eta ngepongah gentrek. Songa. Oh, kalau orang geningan Ini mah sok. loba kesenangan sok songa. Bunga. Oh, lain eta ya. Lain. Songa mah Songa? singkatan
Waduh, Kumaha tah? Tina Singkatan. Naon song na teh? Aiso Song. Song. aing Nah, Citengah. Nah, Jadi, jadi song Citengah, matak songah mah dijieuna teh ku urang Citengah. Asli berartinya orang. Kabeh Jawa. tinu awi. Oh, pinter si Akang. Jelemana ke Tina Awi? Baheula pitu. Tinu awi. Jelemana Tina Awi, jelemana. Jelemana. Ah, Mas. Jadi alat senina teh kabeh tinu awi. Eta teh ti Citengah Sumedang Selatan. Wah, percaya Mas mah. Da di Sumedang mah loba bambu ya, loba Aya awi. aya deui di Sumedang teh nu anyar. Nah, untuk Seni anyar dewe. sarua tinu awi. Naon Disebut teh witong. Naon witong? Seni Ya witong. nu enggak ditong. Awi jeung hatong mun teu salah mah. Awi jeung Hatong. hatong itu tong ya yang Witong Witong. witong awi tong. Alat tiup ya. Alat tiup, Alat tiup. jadi Jenis ketiup. jadi cokot singkatna jika menaun model baheula mah bahasa kiratan gitu nya Witong, kirata. Pan bisa berapa ieu bisa bisa kan Kirata, nyanyi dikira-kira. kirata, dikira-kira sangka nyata. Oh, gitu ya. Nah, jadi Sumedang mah boleh Sumedang mah aduh. Boyop, boyop. Oh iya. Boyop. Benar, benar. Bangreng itu Sumedang beda. Bangreng. Bangreng itu. Bangreng itu makanan ya yang dimakan itu kan. Wah, kita mah cireng, kita Ada Cireng. bangreng itu yang bang apa? Basreng. Oh, basreng ya. Beda ya? Beda ya? Eta ge kirata, baso digoreng singkatan. Lain seni eta lain seni. Lain. Eta mah kadaharan. Kuliner. Kuliner. Nyambung ya. Nyambung. Kuliner jeung seni teh nyambung, kudu nyambung udah bener. Bener atuh. Kudu nyambung mas, sabab seni itu jadi lahirna seni teh itu tercipta tinu kabudayaan. Hasil kreasi cipta karya manusia anu ngabogaan akal budi jeung pemikiran nya ngalahirkeun hal-hal anu unik, hal-hal anu alus. Jadi disebut teh seni mata rupa-rupa. Yang memang budaya mah banyak macamnya. Oh. Ada bagian dari budaya itu ada politik, Kayak politik, ada ekonomi, bener. ada seni, Bener. gitu kan? Seni Iya. bagian daripada budaya. Benar Mas nyawa tante. Tapi kieu Den, yo sebenarnya lamun urang Gus nyawa tadi aya naon teh lagu apa buun seni apa? Buhun, Buhun. seni Seni buhun itu kan kuduna oge eta digali atuh. Nyata ayeuna meureun Mas Digali. tugas urang eta teh Urang mana eta nu tugasna teh? urang Salerea salaku urang Sumedang, urang Sunda anu ngeboga kewajiban ngamumule miara jeung ngarujakeun seni budaya Sunda. Benar. Gitu. Kudu dibongko teh. Kudu dibongko tah di Sumedang teh alhamdulillah geus kadua kalina ayeuna teh berdirina Dewan Kebudayaan Sumedang. Dewan Kebudayaan Sumedang. DKS ya? DKS. Ya mudah-mudahan aja cing nanjur katanya. Amin. iya, Bener-bener iya. merhatikan ka para seniman. Seniman. Terus bisa ngabangkitkeun deui Ngabangkitkeun seni-seni anu geus geus. eueuh. Nah, anu geus teh dikenalnya. Anu bihun tadi, anu geus Iya. buhun ya, Apa, anu geus Mas? buhun tadi. Aya reak. Reak aya. Reak. Reak itu. Aya. Lamun loba itu reak tuh. Nya dog. Reak. Oh rea ya? Iya. Beda kayak tik lah nggak apa-apa. Jadi ada rea. Aya reak. Ya 58 tadi kan. 38. Terus aya naon di Sumedang teh. Wah loba bisa aya. Nu paling tenar geus ka mancanegara mah Tarawangsa. Tarawangsa. Tarawangsa ti Rancakalong. Kalau jeung Taramandi kumaha eta sarua teh? Ka Taramandi mah eta masih. Jorok eta mah. Beda ya? Eta mah beda. beda eta rawangsa mah kasenian eta ramandi mah nu kieu Aduh. Geus sareng kena baju. Nek sebutkeun Taramani make cebak-cebakan baju Mas kunaon? rumasa Lain gitu. Hah? Kan Mas selalu pakai ieu kajedeng geus pondok yo oke dipake wae. Udah deui Eta mending geus Mas. banyak Eta mending geus leutik kitu atuh. Nya. Ya teh sengaja Mas mah. Ya? Ciri khas ya teh. ciri khas Jadi Ciri khas putih kumaha? bolon-bolon ya. Ah. Apa jika nasi Arel itu anaknya siapa so? Anaknya tuh artis ya artis Oh, itu. heeh, artis Kan itu. kemana-mana kudu bawa bantal kotor lah. Bantal nunggu sebel Oh. dibawa. Rogrog tak enak. Mas oke gitu. Jadi Oh, Mas teh iya, lamun Mas. ditinggalkan ku ya jika ditinggalkan ku pemajikan baik. Oh, bawa hoki Mas. Bawa hoki ya. Acuh hikmat panginten Bawa hoki kemarin eta. Kumaha tah? Ayam jago kan? Oh. Ngejar-ngejar nasi Gus. Hah? Ayam jago mudah-mudah gitu. budak saha Mas buka yuk. Ya. terus Dikit kan. Pingsan eta ayam. Bakat teh ku bau. bau Pingsan kunaon?
Kok baju iya? Bau, Mas. Bau, Tarik merenang. teuing meureunun. Lain tarik toy. Iya teh geus hobol meureun bau gitu. Tak masuknya pakai baju ya teh minum pingsan gitu. Minum ping. Nah, jadi ngomong-ngomong bener masnya enak urang di Sumedang teh. Kade Mas jadi di Sumedang berarti Mas jadi urang Sumedang. Artinya Mas ngabogan beban, ngabogan tanggung jawab jeung kewajiban mulai sebelum mulai Sumedang. Wah, Mas mah geus Jadi warga Sumedang wayana. Geus siap atuh salah naon gini mah den heuh. Betul ya, Mas Pekat yo. Jadi lain wae orang Jawa ya, orang Wetan, orang Dayak, orang mana lamun geus saya di Sumedang, ya memang harus jika orang Sumedang atuh. Kan masuk ke dengar itu geus jika orang Sumedang bae. Geus Ya, duna, benar. geus Geus duna. Mas mah, geus ngerti atuh. Geus hobol. Lengkapnya, Mas. Eta si Ujang ya eta teh nu teh Mas ya nya. Mas teh baheula. Tapi kieu Mas jenderal. Di baheula teh. Urang Sumedang, ulah waka ngaku urang Sumedang, lamun sagalana henteu ngagulkeun urang Sumedang. Oh, gitu. Teh mimiti budaya urang budaya Sumedang. Ah. Di Sumedang aya dasar dasa marga raharja. Dasa marga raharja. Anu 10. Dasa 10 marga jalan Raharja ke keur karaharjaan. Heeh. Aya disebut takwa. Somea. Waduh. Eta kabeh bukan mah aya naon pokoknya sakabeh filosofi nu aya di Sumedang eta disebut teh sapu dasar negara maharja. Someah takwa, taliti, surti, ati-ati, junujung penyulung eta kudu eta kurang. Ya, lamun ulang geus bisa kadinya marga. Jadi keun lah seni budaya mah eta hasil cipta kreasi. Emang kurang kudu digedekeun. Komo anu aya umul pan tari umul digedekeun Nah, di derajat umul. asli tuh umbul tuh yang Iya. pakai kacamata hitam ya. Ya, itu Bener. teh situ rajage pengembangan, Mas. Aslinya mah dipaseh dulu itu. Oh. Dipaseh itu Majair. Jaya, Mas. Wah, cek saumbul ti pase. Majair. Dah. Di mana itu? Balom mah. Umur mancing. Bang tukang usaha. Tapi eta Mas mah aneh ya. Ya. Kok ikan juga ada seninya tadi Jair ya ikut umbul gitu. Majair itu latihan, Mas. Jadi Oh, dulu itu Majair itu seniman. Seniman tari, padahal disebut rocking. Nya Majair menciptakan tarian yang disebut tari umbul. Nah, kebetulan waktu itu jadi si nayaga teh urang Sumedang, aya urang Situraja, urang mana. Majair eueuh jadi kebanggaan kudu sejen. Terus gitu, komo saya seni terbang masalah di Arab. Gitu aja. Di Terbang itu Arab. Terbang itu kan ibarat tuh. seni terbang. Terbang itu Memakai ieu. sama alat Genjering mun di itu mah semacam genjering gitu. Oh, rebana. Nah, itu di Arab ke Cirebon. Oh iya iya. Penyebaran Islam. Ya. Toplak kumpling Ada kemprang gitu ya. Ngerti Mas itu. Aya seni reak asli di Sumedang oge. Jadi intinya gini, Den. Tadi kan banyak ya seni-seni pohon itu mesti kita gali. Tetapi masa enak juga tadi ngedengen tah. Anu mana? Aya no kreatif ya. Nya. Ana aya gentong apa tadi? Pitong. Witong ada witong, Aya ada songa. songa. Itu menandakan bahwa benar-benar itu hasil daya cipta manusia yang berbentuk kesenian. Jadi jangan tergantung kepada seni-seni yang dulu juga, tapi diciptakan Pengembangan. Makanya aya madaya we SMTP Sumedang TV pernah jadi Sunda Kiwari SKTP robah deui. Jadi aya Sunda apa? Aya Sunda Bihari nu baheula. Aya Sunda Kiwari, Sunda ayeuna jeung kaharep rangke Sunda kaharep kumaha kekinian gitu. Eta Mas, lamun lagu Sunda disundakan gitu tata teh deh. Oh, bites. Coba deh gizi tadi gini. lagu naon, Mas? Anu tadi teh geuningan anu Mas lewat teh dulu teh naon? Kayak Sunda kieu, Sunda naon eta teh. Kamu beli pacaran Lagu naon, Mas? Lamun diajar Sunda. Sunda diajar. Naon sih? Tadi lain lagu Jawa, lagu Sunda. tah jika pantun tah jika naon tadi teh eta. Lagu naon senajan? Lagu naon? Sampean tadi celowong tadi ya. Celeweng. Heeh. Beluk. Lain eta sih. Anu tadi si Ais, meren Ais. Mana? Di Banjaran tumpak kuda. Tes coba. Urang dangukeun. Balikna eueuh nu nanya. Sombong banget ya. Pangajaran bahasa Sunda. Tah. Mulikna sing nya geuning. Da nya. Urang ngamen dakanu. Aduh. Tarung patel mah.
Rabbul alamin ayeuna ningalkeun jam. Kita teh Mas mah. Mas, tapi ngibingna teu belekuk-belekuk. Ya kenapa itu nanti pakai belakang kan? Bisa. Bisa. Cak ninggang batu. Laun-laun jadi lega. Tina kata kana susu. Aduh, Laun-laun kanu lega. Bagus ah. Kita legok-legok wae ta. Tong ketok. Moro. Entah sampe naon. Anu burung teh. Orang keke atuh Burung kakatu. Masuk, Mas. Itu udah ya. Beda waditra. Entah supaya ya. Mas mah mending lagi deui lah. Hah? Tadi ta ngono eta. Anu pantun tadi ta. Anu kabanjaran naik kuda. Entu aya anu nanya sombong ta. sama. Eta lagi kamedi kan. Jalan mana? Gede sirah. Nah, tinggal tanya wae tuh. Naik kuda naik apa gitu ya? Urang Mas, Disiliran bener. Mas. Sisiran Mas inggal deui. So, Ibing. langsung saya Ibing. ibing weh, Mas nonton nyanyi. Nah, ngomong Mas nyanyi kenapa? Anu, hayang balik kuing mah. Hayang balik ah. Mas, dibelakuk lah, dibelakuk sok. Jendal mere belakukkan bisaeun si jendal sok. Cing si Mas. Cing laguna. Cepongan Mas. Lagu isuk diajar dari ngalagu is. Aduh. Suara kendang itu sih. Aduh, untung takut Mas dibere Mas, kecapi ya. bisa silat tuh. So. Silatnya bisa tuh. Sok, silat. Sok. Cobi. Halus. Si Ujang ieu mah kreatifnya. Kreatif. Dibere Kayak kecapi ya. nama pan kudu modern sekolah rupa jadi teu teh monoton. Gitu ya. Nah, iya anu Rek disebut lagu seni. dangdut, lagu barat, lagu nanaon ya bisa. Jadi orang mah ulah dogmatis kecapi teh non seni teh. Jadi lamun teh mah mengikuti zaman ya ikuti. Zaman. Jadi pan aya paribasa, Hmm. kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Bapaan zaman bapaan teh. Itu mah paribasa, peribahasa. Eta teh paribasa, Mas. Jadi pan mulai teh Mas aya di Sumedang, kudu ulang Sumedang apa? Di mana langit dijunjung di sini tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ulang Sumedang, nah saya mau ngopi Sumedang. Tuh. Ulah. Ya, Kopi Sumedang. Mas, uing mah saking cintana ka Sumedang, nepi ka ditato tadi na bujur. Tato apa itu? Di belah dia tato gambar tahu, belah dia bongsang. Belah dia cengek, ieu cengek. Wes. Jadi dagang tato tato. Lain saking ka Kira. Sumedang. Ditato kumaha bi teh sekali deui. Oh, belah dia tahu. Belah dia bongsang. Lain diharap, Cengek. Cengek ya bener. lain cabe lain, cengek. Ya ngotik sih, ngotik. Lain kala ngomong-ngomong tadi ya, produksi Sumedang teh lain wae seni ta. Ya oke aya ta. Tak. Japa prangger kopi krohot karo Karuhun. Karuhun. proses natural. Ah, iya proses natural. Iya Mas tadi ngopi tah. Iya. Enak. Aduh enak tenan tah. Luar biasa Eta teh kieu Mas, natural Mas prosesna. Aya natural, aya full wash, Hah? full wash, aya wine, Wush. aya honey, aya lanang. Ieu teh Ya. di Lanang itu pasti ada wadon. Aya wadon pasti. Iya wadon, lanang mah hese. Tah ieu teh si Pak Yudi. Wis Yudi mana yuk? Yudi eta ti Dinas Pendidikan kasih urang Kasih. Pasir Kaliki, Desa Genteng. Waduh, lamonnya. Sukasari. Apa anak bawi gitu teh? Anak gua sih, Mas. Pisan ya. Waduh, tak itu. Saya. Jadi memang ya teh geus kreatif yo. Ya kopi karuhun teh pernah diadukeun eta Diadukeun. di Juara Oh, kan? ya pernah jadi juara ya. di Bogor. Oh, di dia kayak Di Bogor wis berang juara KC yo tuh. Di Bogor oke ngesasup sa Indonesia na 10 gede ta 10 besar. 10 besar. Wah, seru bae. Jadi geus tenar ya kopi karuhun ya. Nah, jadi ke orang Sumedang mau ngopi ya ngopilah kopi karuhun. Kedap. Raos. Gitu Berarti waduh. enak ya. Lain enak doi ya mah. Ya. Otak seger. Cobaan heula. cek. Tuh. Cik. Meneh. Sautik emang mahal. Udah mah, ieu mah
kopi atuh. Coba nih sok kitu. Mana ya teh euy? Teu kudu loba-loba Cing atuh. atuh ngarosan. Teu kudu loba-loba. Apa mentong eta? Oh ulah. Nah, Apa men tuh menang ngopi atuh. Monang Kuduna naon? Nyopa atuh. Nah, siap. Kopi karuhun. Asik. Cing, kumaha? Cus, raos. Raos. Nikmat euy. Alah. Waduh. Langsung we plong aduh. Ya, Anda sih Yodina halus ya produksinya ya. Ieu natural gitu. Ya natural ya. Natural. Dua nana ya. Ya kan pulwos eta. Pulwos. Natural heula. Pulwas ya kumaha pulwas? Pulwos mah eta teh anu pesen. Oh. Eta urang toko urang bagieuna ipok. Wah, Oh. riweuh tadi Pantes ya warung obrolan Sunda ya. Iya oke ya anu pesen Oh, iya, Pak. ya. Pesenan Iya, dulu. bahan kue, ya rujan kue. Oh, sok anu bolu oge. Oh, Kue. Nya. Bisi Mang Cus rek ieu rek pesen Oh, aya engke rek kawin Iya, deui kan, kawin deui. Tuh, balanya. Bisi engke kawin deui pangnyieunkeun bolu. Ngenana. Tuh, eta pesen bolu panganten gitu. Terus kepayu Ulah gua. kawin deui atuh si Mas Wae lebih kekayaan masih bujangan teh kawin-kawin teh. Tuh payu deui. Lain teh payo. Loba ta awewe nu ngabring kabeh ka Mas dah Ada naon? ngadon menta duit wae. Atuh dah salah, Mas. Sieun ku eta. Sir ku naon eta? Eta Iya, bau tah. baju. Ku baju bau. Waduh. Kan hayam wae jengker. Komo awewe. Tapi kalau ditinggalkan baju ini Mas kayaknya kelewang-keleweng gitu ta. Oh. Jadi Mas mah kudu Pamakena. Iya. Kajunting teh boga pamajikan bae ya teh. Pamakan. Aku sih Mas oke. Kan hiji-hijina deh. Loba tuh. Loba Mas mah. Anu di eta ieu jigana anu ieu nu geus Iya, bau Mas, ya. meledak. Geus teh dah lamun ke rumah Mas teh coba sok. Pingsan atuh. Bagus biasa Mas mah geus biasa jadi kios sengit mah. Aduh. Tak itulah. Jen. Siap. Jadi intina tadi ya lamun orang resep kana seni orang Sumedang, aku orang Sumedang, Mas Wae geus ngaku orang Sumedang kan. Tak jadi orang teh kudu asup pakomodai geus deklarasikeun Sumedang Puseur Budaya Budaya Sunda. Sunda. Jadi engke mah tuh segala masa teh kana puseur budaya Sunda tuh. Nah. Orang ulah wani-wani ngaku puseur lamun orang Sumedang nah oke teu ngarojo. Iya, Gitu jadi engke teh orang selaku orang Sumedang Ah. kudu ngarojong kana sagala rupana. Iya. Gitu atuh. Mas wae ngerti atuh. Jadi Iya. gitu ta Cus ta. Nah. Puseur budaya Sunda kan? Iya. Sumedang. Kan mentong make puseur budaya Jawa teh mah urusan Mas di situ atuh. Urang Sumedang mah mentong atuh kan bae eta mah urusan Mas eta mah. Da masa geus jarang ka ditu nya. Jarang Mas mah. Mustara we. Bicara. Tak Akhirnya gitu mah lah. bener. Sok akhirnya ulang tabuh deui Mas lah. Ulang bari ieu angin ieu geuna ieu bari ngahariringan. Bari aya angin semilir. Semilir. Lagu es. Urang mah Kamu yang cagur nya untuk teh. Cari bisa sih. suara itu mah ngeunaheun. Aduh Mas oke yang ngedenge-dengekeun ah. Nya, nih Mas sudah cobian mengatur Asa. Urang mah yang lagu ieu teh adingan. Naon teh disulam cita teh naon? Lagu. Ih si Ucu eta mah lagu. Aduh, geus cici. Ai ka pamajikan teh ngadu. Dor eta kana bongot nunjuk-nunjuk bae. Eta bongot lincur ngaruntas ya. Sukan uing karesek atuh. Lagu naon eta lagu naon lah sok lu. Ya, Aduh. kita we nyelek sorangan ya, guys. Tah. Nyelek sorangan. Eta kumaha nyelek sorangan teh? Sedikan tun panutan buah hati rarawosa Diuk. Woi, kumaha tuh? Ya tuh jangan jujur lah. Lagu Sok bukan kaganggu wae. jika keserupan wae mana mah. Ya, Mas, lagu nu bisa dijoget dulu, urang joget sare. ah mending gitu we Ya mah lagu nang teh bisa dijogetan didengekeun wae. Untuk ilmu tuh kikituan tak wae. bisa dijoget Ngerti kira si Emas. Banyak tuh. Ya, urang gabungkeun pasti ecek ya tuh. atuh aja Tahu, saudara tahunya. Cicing aden. Entar Kumaha dicari. duet? Di dia. Sok mona. Sok dia nyanyi tong harap cicing di dia. Tong dicarek wae atuh kan teh sina bisaeun diajar. Da Ucu teh baheula ge sinen. Ah, ari wae. Hanya sok bener. Cicing setetes ya. Udah saya cocok. Sarua disulam dah. Sok, kita kita teh kumaha nu kapura. Dengekon. Rek disulam buka cerita tentang asing. Asing aya sudah itu. Rek dianyit kerendang renda birahi. Rek dibaca Bisa dah. ngapura kehemat. Kerimbangan sangat terkali.
motor bae. Bos we lah. Heeh. Si Adena ke kalah kabur. Urang cepogohnya. Urang kabur wae. Urang kabur bae. Oh, ayo. Kumaha mal malayan, mal malayan. Engke dewe kau naruh. Kalau mah